kalah Kang Arengkol hiap. Make jeung nanyakeun lap deui ribut aing mah. Batur keur sare nyanyakeun lap jang nanahaon atuh lah aing mah jeung tadarun. Yeun, lain nanyakeun elap. Hiap kapan urang teh arek nyaba ka ditu ka kidul ka dulur. Make jeung rek lap bujur atuh deui. Kunaon bujur teh make hayang dilap cenah. Ya, lain nanyakeun elap bujur. Hiap urang nyaba ka ditu kidul ka dulur pan dulur teh arek hajat. Busiat. Aya ampun eta maneh geus aya we panyakit teh make busiat. Da jeung make jengku lapan di WC ieu aya deukeut. Ubaran atuh ubaran tong sok ngagaruwahkeun lah. Teu kudu ku lap wae. Ubaran. Yeuh, lain ubaran. Hiap ka ditu urang nyaba ka dulur, pan dulur teh ek hajat ek nyepitan. Teu beunang di pegatan. Aduh, eta maneh aing geus boga panyakit kitu tah. Make jeung teu beunang di pegatan da eta maneh mah barang hakana sagala didedetkeun atuh da. Ieu kunaon atuh make jeung sagala rupa da eueuh lap naon aya kupluk lebar pake melap bujur mah. Hiapan urang teh arek nyaba ka kidul ka dulur. Masing lap bujur ge lebar da jeung teangan we ku sorangan. Hiap urang ka dulur ka ditu pan dulur tarek hajat. Eta busiat di WC ngadekul tong make kudu lap ai busiat mah di ditu tuh ai teu beunang di pegatan mah. Nya saha anu busiat? Henteu nanyakeun lap jang lap busiat henteu. Hiap urang ini ka dulur ka ditu ka kidul ka dulur pan dulur tarek hajat ek nyepitan. Teu beunang di pegatan teh diubar di naon da eta mah maneh mah ieu sagala di samualkeun. Hiap urang ka kidul pan dulur teh arek nyunatan. Pegatan cek aing ubar tong make ribut kudu make kudu dilap teu beunang di pegatan mah di ditu WC ngadekulna jeung tararunu jeung naon kudu neangan elap para ribut. Aing nanyakeun elap hiap urang init geuwat ka kidul ka dulur geus ngadaragoan tuh batur teh. Hayah we kalah Kang Arengkol batur tuh geus kabaliut. Iya burukan. Montong kan satu nu Arengkol gawe teh Arengkol. Montong simut mah montong dipake elap atuh ribut rek ku simut elap. Batur uswe Ai mah Arengkol we. Kumaha eta teh? Ling ngedekul mah di WC ka ditu. Kitu teh anu sembarangan barang dahar teh sagala dilelepkeun teh kajadianana teh kitu we mun ceuk urang mangusial meureunnan teu kaup karasa ning nyalingit. Ieu mah make kudu dilap cicing di WC nu kitu jeung simut make rek dipake elap deh. Rek kumaha engke sare aing.